Simkuring ayeuna aya nuju di situs Astana Gede, Paku Alam Jati Gede, Dharma Raja Sumedang, anu tahun 2018 kamari di ayakeun sabajagat nu katilu. Katinggal sapali tatangkalan anu dipelak dina acara sabajagat. Subur morontod, tapi sapalih deui mah peryogi di ayuman oge bagi panginten duka ku hama tetapi kegaringan. Tapi ieu duka tangkal naon ya, terang ya, aduh subur morontod deh. Nah, sapalih mah teu aya paraeh duka mana duka kagaringan duka ku rinyuh. Kita orang ya orang kukurubutan deh ya sarang ya apa Carwin kukurubutan. Nah, kosongnya aya hiji ya tangkal naon ieu daun narubak ya tangkal. Iya bah hiji jatinya jati. Mahoni ini nah iya jati. Tangkal jati. Iya dua terus jati, tangkal jati. Wah iya mah tangkal bukan naon ya. Tangkal jati. Tangkal jati itu iya Kang Udin ya. Ngiring kukurubutan oge ya. Iya jati. Jati mah morontod ya. Sigana cocok di pelakan jati mah. Kata napi naon ya tangkal jengkolnya tah. Pelakan tangkal jengkol. Jengkol atau seueur deh. Tuh jati mah jaranten nya. Tapi ari anu sanesna mah teu ayaan. Jati ieu rubak ieu. Kukurubutan deui. Mahoni subur, mahoni tangkal mahoni. Ieu tangkal mahoni mah offset kieu yeuh. Cocok mahoni mah sigana yeuh, morontod ieu bong ABG bongsor sugana ieu mah. Bongsor kieu aduh, ieu mah. Cakep. Ieu mah mahoni oge nya bahnya ieu. Mahoni sadaya mahoni ieu. Mahoni. Berarti anu jadi teh mahoni plus jatinya. Nu liana mah kamana? Kurinyu duka kumaha teh cocok sih kana mah. Iya. Kawung. Carulukna silo lanjut kukurubutan. Wah iyo tangkal jati mah. Subur jati mah. Nya. Eta anu sagede badag ieu bonsor. Sirungnya eta mah nya. Ieu tah nu ieu mah tah subur tuh. Ieu basayana teh nu ieu lokasi nu dipasang kelebet tuh. Bareng Kang Budi ieu. Ieu trambesi mah. Trambesi mah ieu nya kurang ieu nya. Mantap.
Sekilo mah mantap. Setahun 2 tahun. Tapi nu subur mah ieu nya jati plus ieu mahoni. Mahoni nu eta mah. Naon eta? Sapi. Oh, ayeuna mah nu kapungkur sisi situ Jati Gede masih keneh garing teh ayeuna mah. Seur ieu sawah sareng palawija jagung. Duh Kang ke pami tos caina naik mah penginten kakeueum we moal ka panen ya. Ya, ku kurubutan lagi. Ku kurubutan. Tah, ieu non ieu teh mahoni ya. Mahoni. Suburnya Pak, mahoni mah. Mahoni plus ieu plus jati. Ieu mah naon ieu teh? Ini mahoni. Siga mahoni teh nya. Tah duka ieu Kang Juandi Gandi ieu mah ieu halina duka capang ke taroskeun Kang Juandi. Oh, kal jati marorontod tanggal jati mah. Itu cocok mah ieu nya jati. Plus mahoni. Jati plus mahoninya. Iya, kurang besi ge hade. Tapi nu itu mah merek tetet gitu nya. Sisi jamin tuh jadi Hah. Itu. Kurang ieu. nu di tengah teh jaradi teh. Apa nah di dia mah teu tah. Kurang ieu ka makam, ninggal makam. Oh, tinggal ieu. Tangkal naon terus garing ieu. Waduh. Buka sabaratus tahun tuh ieu. Tunggu ieu catang situ tangah. Ah. Ieu. Situs Astana Jati Gede ieu tuh Kang Agus ya. Tuh ieu. Prabu Lembu. Wah, ieu kat dia. Tuh. Ieu. Ieu ngiring ieu ka dieu. Nu di dieu ngiring. Rekod. Tinggal ieu tilas-tilas ieu. Aduh, tangkalnya padahal jeung dituarnya. Kan tuh. Ieu. Kang Agus nunjuk ieu. Naon ieu? Makam Mbah Dalem Prabu Lembu Agung. Waduh, ieu. Tangkal ieu, aduh, sudah ieu sabaratus tahunnya ieu. Aduh, kalebar teh ngarunya deureuh. Coba mun diantep teh padahal mah. Tuh. Tangkal jati. Aduh. Iya, tangkal seperti kananga tapi dari kene. Hal ieu nuju survei acara Sabajagat. Opat. Ieu urang kukurubutan deui ka dieu ye. Ka basisirna ye Jati Gede. Tungkul. Tah. Ieu aya Bangkarak Parahu. Bangkarak Parahu mah siga bisa dipastikan si cai teh naik dugi ka dieu ya. Hal Jati Gedena. Tos ka ieu pangintennya sadayana tos ka Impleng lokasi sareng etana di situs Astana Jati Gede Paku Alam. Hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.